nu ngamen mah teh. Sanes nu ngamen ucup ieu mah. Hai, ucup teh. Ala eta wajah eta siga ada bulukan gitu. Amen biasa tuh Pak Haji da ngeren atos teh susah pisan. Manjuk beas aja ampura Pak Haji. Gitu eta milarian artos bika kitu. Aduh. Nya beas kamari encanya dibayar kayak ini sesek kitu pas teh. Beas. Beas. Kareter we. Kareter we. Aduh. Ini karunya teuing ieu. Entes. Haseng-hasihan sana isinya. Beas unggul. Beas unggul Pak Haji ampunannya. Ari eta mana sang teu na. Oh, nya pertanyaan. Oh. Itu. Mun biasa Saya 500-an. kamari janten 607.000. Hah? 607.000. Oh, 7.000. Mun Insyaallah kayak nanya. mun aduh Abi ngamen. Dia Mbah Haji. Aku ngamen juga. tahu bulukan. Pak Haji, saya namanya yang ngambilin. Aduh, mun sami ieu Tapi teh. wae deh. Sami di dieu komo jeung ngawarung. Aduh. Tos mah sepi. Kami di anyukan wae kudu nami si Ucup. Si Ucup ke kamarin bikin ka nya moal hade nurutan si Ucup gitu. Jadi bencong gerak saking neangan duit. Tadi nage abi bade ngamen ieu teh. Oh, bade ngamen. Hese neangan duit. Oh, mana teh sekedap? Ya nu mes rokok. Rokok naon mah? Magnum 2. Maklum 2. Rokok dia. Ah, kosnya 2. Teu sareng uyah. Teu. Iya, Pak. Jadi Sama itu beda uyahan. saya. Bisa ucup atos. Iya. Nyeta teh acan jadikeun ya be nuju ngantosan. Nah, hatunya tagih itu Pak Haji. Da kumaha gitu. Mohon manawi atuh lah nitip sahur pami dongkap ka dieu penak di jalan di orang dongkap ka dieu. Mohon. Insyaallah. Yuk mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mangga. Nah, joge, da barokah, maju dibayar mah. Assalamualaikum. Yang mangga. Punten. Mangga. Mangga dia erat nih. Aduh. Aku hese. Selama. Kita juga. Ya, apa? Oh, mohon. Kenapa? Ya, untuk buka duit. Kebeas itu sawarnya kalau dikewang apa? Ini karunya kolot. Orang mengoraknya nih mampu kene. Dan Pak, ayah sakedik Pak. Iya, sekedar keluar mesinnya, abis tegaduh. Mohon sami-sami. Sok Pak, sing salamatnya banyak. Barokah doakan sih barokahnya. Amin. Insyaallah dimohon ya Allah. Siapa Juli ke sekolahnya? Buang asap, mantap kakak. Wow. Alamin ya Allah. Nah, beas jadi duit Nganjuk di si Pak Haji nya. Buset. Aya duit di Pak Haji. Deui dahar ge bae. Boga duit mah bisa dahar ge. Jadi kaur.
Pak Haji, abi mayar hutang. Sabarahan. Apa? 7.000. Palas. Kopra. Kenal. Teu. Sabarahan. Dapat 7.000 kemarin teh. Alhamdulillah. Aduh. Bayar. Nah, Pak Haji. Beas. Tapi abi nyanak kartos. Mana ban ayam cuk. Kantor harapan munding. Itu abi tadi itu nyanak kartos di main hutang itu. Cuk kuasa geureuy ka kolot kitu. Ente Pak Haji kan tanya teureung. Kolot teh mah nya rek mayar utang ku biasa kumpul kitu. Itu Pak Haji, abi hampurannya, bari ke bumi heulanya. Hampura, ki abi kayak deui. Assalamualaikum. Balik. Itu udah duit itu di dia teh. Nah, si Pak Haji mah beas deui. Itu duit tuh kene. Nah, hanya cobaan deh, itu udah duit asli tapi mah duit deh. Nggak hujan di Jakarta lah kasih Pak Haji deh ya. Nggak hujan gerimis, udah kasih Pak Haji Jakarta lah. Banyak tuh. Sampai tambah lah. Udah duit asli itu. Duit, udah obat Saketik bisa ngapung Mabaku ngapung ngapeting Hayang teh si ucuk jauh gunung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Abi mayar hutang. Iya, tetep deui wae Pak Haji mah nya. Ucuk kamana wae di dadak Kamari abi teu mayarnya ya mayar. Oh, Kandal duit Pak Haji. rek beas deui mun kos kamari. Mau janji. Simpan di Pak Haji yeuh. Duit kandal Pak Haji. Sabaraha? Ya 607.000. Aduh, tong sok ngalanyang wae ka kolot teh ucuk. Beas deui ucuk. Duit sing nemina Pak Haji. Aduh, ngalanyang ka kolot. Iya, Bang. Ucuk paledog di tegeuna. Naon geureuy mayar ku beas. Nu kieu mah nya. Keur naon beas? Pikiran lumayan keur nyangu.